rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Dina musim hujan seueur biasana suung, rupi-rupi suung. Aya suung rampak, tak ieu namanya suung rampak. Suung rampak saket eurih biasana mah anu tos dibabad. Ieu sok eurih dina sela-sela eurih. Bisi palawargi engke milarian suung dihanapeun eurih we seueur suung rampak. Aya suung bulan. Aya dihanapan-hanapeun euih. Sobi urang-urang video terasna ieu dina musim hujan biasana seueur suung rampak. Biasana di pinggir-pinggir digawir-gawir. Suung rampak rezeki ti Allah ieu mah. Tuh, tinggal palawargi sadayana dina sela-sela eurih atanapi kai anu tos dibabad. Ditinggal di suung rampak sararaek ieu suung tuh. Urang caketkeun nya. Tuh. Sae pisan. Rezeki ti Allah anu Maha Suci. Seueur naon sebat seueur suung rampak margi tumbuhna seueur san hiji dua. Rampak mun kurang saur urang Sunda mah rampak teh hempak seueur. Tapi seueur pisan rampak ngajajar gitu. Urang tinggalan deui. Ya ibu-ibu ya. Mek. Tuh. Iya, tuh rampak. Rampak we tuh. Urang canakan ieu na. Tuh urang canakan. Pinggir-pinggirkeun ieu teh rada baruruk. Matak palawargi dina musim hujan teh ulah calik we di bumi. Tinggalan seueur pisan rezeki ti Gusti. Ieu teh suung rampak namina. Rampak. Ieu buruk, tos buruk ieu. Ieu canakan nu burukna ge sae kange gemuk. Palawargi sadayana tah ieu suung rampak teh tos buruk. Margi teu kaloris ku jalmi. Suung rampak urang caketkeun. Biasana di musim hujan atau musim ngijih saur urang Sunda mah ieu di kebon simkuring di sabudeureun pondok pesantren Jawiyah Darussufi. Rezeki ti Gusti anu Maha Suci teu disangka-sangka. Naik sakedik naik. Ala canak lebar eta na kajian eta tangkalna engke. Perjuangan penuh dengan luka. Ibu kota mah teu tiasa kawon ku urang kampung. Mangga naik ibu diajar. Naik. Tah sok canak eta ibu nyaina, nyaina nuju ngala suung rampak.
kenging emer alit suung rampak rezeki ti Gusti Nu Maha Suci. Insyaallah suung teh ngagaduhan sababaraha hasiat di antawisna ngagaduhan unsur antioksidan mencegah radiasi kanker atanapi cancer atanapi tumor atanapi saur urang Thailand mah tiasa ngobatan maring. Ini seueur pisan alhamdulillahirabbil alamin jazakallahu khairon katsira.